hukum akhirat itu bisa robah. Mun ceuk bapak nu salat ka surga, nu tahajud ka surga, nu pangaosan ka surga, ceuk kuring mah justru bangsat nu ka surga. Ha cicing, lamun ieu kurang kaharti dianggap kelo eta urang. Mun ku bapak salat ka surga, saum ka surga, tahajud ka surga, ceuk kuring mah garong bangsat nu ka surga. Nah, da teu saeutik jelema salat leungit berkah wani nyaci ka bangsat bari dirina teu kabangsatan. Teu saeutik geus tahajud batur kabangsatan tapi urang milu nuding meuje da si eta mah turunan bangsat geus tahajud bro, nama kejeng tudang tuding bari urang teu leungit naon-naon ku si eta berarti fitnah ngaranna. Sedangkan al fitnatu asyaddu minal qat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dirina karakterna maling nama sakali saumur-umur dikenang tukang bangsatna, matak tahajudna duhana segala rupana ku dosa fitnah beak dibikeun ka bangsat, maka dosa ngabangsat dilebok ku nu mitnahna. Well